Hadirin kaum muslimin anu mulya, dina sasi Rabiul Awal anu parantos kalangkung da ayeuna mah tos lebet kana sasi Rabiul Tsani. Dina sasi Rabiul Awal aya 3 kajantenan. Hiji lahir Nabi, anu kadua hijrahna Kangjeng Nabi, anu nomor 3 pupusna Kangjeng Nabi. Sadayana kajantenan nembe terjadi dina sasi Rabiul Awal anu nuju diperingati ku urang teh lahirna Kangjeng Nabi. Kunaon memperingati lahir Nabi dieusian ku ngaji meureun kitu nanyakeun teh. Ngajawabna enteng sabab urang sarerea can eureun ngejo. Cekolot mun teu eureun ngejo wayahna tong eureun ngaji. Da ngejo jeung ngaji teh sarua. Ngejo maraban jasmani, ngaji maraban rohani. Lamun jasmani diparaban nu jagjagna nafsu, nalika nafsu jagjag resepna migawe dosa. Sakali deui lamun jasmani nu diparaban anu jagjagna teh nafsu, lamun nafsu jagjag resepeunana migawe doraka. Matak nu daruraka di alam dunya teh jalema anu lakuna ngejo wungkul tara daek ngaji. Man katsura ukluhu katsura syurbuhu. Jalema loba dahar minumna ge loba. Wa man katsura syurbuhu katsura naumuhu. Loba dahar loba minum heesna ge tereh. Boro-boro waktu hees waktu ngaji ge sok leureuyeuh hararees. Wa man katsura naumuhu katsura lahmuhu. Loba dahar loba minum loba hees lintuhna oge tereh. Wa man katsura lahmuhu katsura syahwatuhu. Jelema lintuh badag syahwatna. Wa man katsura syahwatuhu katsura ismuhu. Nu gede syahwat loba dosana. Kaharti we tina muqaddimah anu disusunkeun ngahasilkeun kana natijah. Seuk santri mah ieu teh kalebet kana muqaddimah anu munfasilun nataij. Muqaddimah awalna katsura ukluhu, natijahna katsura ismuhu. Jelema nu lakuna ngejo hungkul maka eta jelema loba dosana. Nalika loba dosa gara-gara nafsu, atuh pagawean taat oge ari dititah ku nafsu mah adati taatu maksiatan. Pijung palik taatna jadi maksiat. Sakali deui lamun amal dibarengan ku hawa nafsu, boro-boro amalna awon sanajan sae, maka eta amal kulantaran dititah ku nafsu jadi awon. Pokok cek ulama ahli hikmah, aslu kulli maksiatin ar-ridho anin nafsi. Anu jadi asal pokok sakabeh pagawean maksiat teh gara-gara ridho kana nafsu. Khobarna teh sanes kutarkul ma'muro, sanes ku fa'lul manhiyat, tapi ku ar-ridho anin nafsi. Maksadna sok sanajan parentahan dipigawe, larangan ditinggalkeun, ari nuturkeun nafsu mah wayahna nilina jadi maksiat. Menyami gawe parentahan di hukuman maksiat teu manya dalahiriahna hungkul salat soteh hatena mah kadang-kadang kaancikan penyakit ujub ria jeung takabur. Maka jaga di kiamah lamun urang nagih ka Allah mana ganjaran salat abdi baheula keur di dunya
cek Allah bari dibaledokeun kana beungeut urang malulu jika seseuheun malulu jika buntel kadut cek Allah koktah lebok ganjaran salat maneh keur di dunia gara-gara salatna bareng jeung kahayang nafsu. Lamun rohani nu diparaban nu jagjagna akal nalika akal jagjag potensina migawe toat matak nu boga akal hungkul teu pernah maksiat pan makhluk teh dibagi tilu lahum aklun bila syahwati kahiji nu didamel ku Allah teh dipaparin akal ngan teu dibere syahwat saha nu dibere akal teu dibere syahwat malaikat matak teu kabejakeun malaikat mah balalamun malaikat madaharna ge tara kunaon da teu hayangeun aripangna teu hayangeun sabab malaikat ku Allah teu dibere syahwat matak di lemur pribados mah lamun ngayakeun mauludan cek panitiana teh cenah Kang ayeuna rek ngayakeun mauludan ngan mauludanana mauludan malaikat ai horeng teh pribados datang kana pangajian heueuh we cai-cai acan da judul nage mauludan saha malaikat mah teu dahar ge tong aneh sabab teu hayangeun malaikat teu kawin ge teu aneh da teu hayangeun malaikat teu duraka ge teu aneh da teu hayangeun sabab teu dijieun ku Allah di para malaikat potensi pikeun maksiat mata teu kudu capek-capek muji malaikat dan malaikat mah teu goreng sote teu dijieun potensi pikeun goreng. Anu kadua makhluk nu dijieun ku Allah teh lahum syahwatun bila aklin ku Allah dipaparin syahwat ngan teu dibere akal saha nu dibere syahwat teu dibere akal sasatoan doma sapi munding sato we pokona matak sato mah beger jeung pamajikanana hareupeun masigit ge teu eraeun naon sababna teu bogaeun akal tetep kudu dicarekan sato di lemur pribados mabubuhan kampung tadi ge cek pembawa acara Tasikmalaya teh nyungsep deui Cikatomas matak lain urang lemur-lemur acan urang leuweung tapi nepi ka dieu nya wasilahna ieu urang kali kersana jadi sareng reng-renganana kapungkur teh jeung pribados sasarengan nuju di ponok di Tasik nya alhamdulillah silaturahmi manyang dugi ka ayeuna tah ari sato mah buku Allah teh teu dibere akal aya hayam naik kana terlas imah pasok bebeja hayam kadunungan pada modal heula tekan tawa hayam sugan mikir heula memeh modal karunya dunungan nu boga imah teh ieu teh ngepelna teh capek nya ku aing geus bersih di podolan tara hayam tara mikir kadinya padu hayam modal tara neangan pacilingan ge langsung di podolan eta teh teu kudu dicarekan gebah we hukum dan masing dicarekan ge hayam moal matak mikir doma beger hareupeun masigit teu kudu diseujeukan da moal mikir sabab gorengna ogena geus pasti pangna teu hade teu dijieun di sasatuan potensi pikeun taat buktina akal. Nu katilu makhluk nu dijieun ku Allah teh lahum aklun wa syahwatun dibere akal ongkoh dibere syahwat ongkoh saha nu dibere akal jeung syahwat kurang manusia batak jelema mah syahwat aya potensi pikeun doraka akal aya potensi pikeun taat lamun hayang urang migawe taat atuh paraban akalna naon parabna akal ilmu eusina tong eureun ngaji dalamun syahwat nu diparaban mah cek tadi ogena nu jagjagna teh nafsu
nalika nafsu jagjag potensina hayang migawe doraka maka jadi manusia bisa luwih mulia batan malaikat ku Allah geus diuningakeun ngaliwatan lisana para ulama afdalul makhluqat alal itlaq sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi pangmulia-mulia nu didamel ku Allah teh junjunan urang ari junjunan urang teh kajumlahkeun bangsa manusia mata Rasul jaiz kasifatan sifat a'rad basyariyah lain malaikat pangmuliana makhluk pangmulia-muliana nu didamel ku Allah teh horeng manusia tapi manusia bisa luwih goreng batan sato nalika nafsuna ngelehkeun kana akalna maka dina Quran lamun sasatuan hirupna sesat manusia mah balhum adol leuwih sesat batan sato peger hareupeun mushola da teu bogaeun akal kiwari geus ngeureuyeuh jelema balaleger dina pacilingan atanapi dina sisieun mushola na'udzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah peringatan Maulid Nabi teh dieusian ku pangajian muga-muga we urang daratang kana ieu tempat jadi alamat rek dipaparin ilmu ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab jelema nu teu daek ngaji mah wayahna boro-boro masih ken boro-boro geus pae hirup keneh oge jelema nu teu ngaji mah dianggap pae. Annasu kulluhum mauta illal ulama. Manusia sakabehna dihukuman paeh kajaba nu baroga ilmu. Nu init ka pasar dihukuman paeh. Nu init ka kebon dihukuman paeh. Nu init ka kantor dihukuman paeh. Disebutna teh mayat berjalan. Kunaon disebut paeh gara-gara teu boga ilmu. Illal ulama'a anu teu paeh teh nu bararoga ilmu. Lamun nu paeh lamun nu bodoh hirupna ge dianggap paeh samulihna nu boga ilmu mah bujeng-bujeng masih keneh jumeneng geus pupus oge dianggap hirup anu nganggit kitab nepi ka ayeuna mapatahan keneh ka urang padahal pupusna parantos lami. Syekh Abdul Muhyi di pamijahan tos lami maotna nepi ka ayeuna loba keneh nu namu ka anjeunna pan urang mah hirup keneh ge di alam dunya eueuh nu namu sapotong-potong acan patak pantes jeung Allah dina Quran qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun bejakeun ku anjeun Muhammad ka umat anjeun yen jelema nu boga ilmu jeung jelema nu teu boga ilmu teh moal matak sarua. Berarti target hirup teh kudu gadua ilmu sumuhun. Upami abdi geus boga ilmu aman kira-kira teu acan. Wal ulama kulluhum sukar. Loba jelema nu bararoga ilmu ngan dihukuman weureu illal amilin kajaba nu amal kana ilmuna. Cek nunanya mun abdi geus boga ilmu di hukuman weureu ku naon? Weureu ku kahayang nafsu. Naon kitu kahayang nafsu nu boga ilmu jah jeung riasah kaagungan jeung kapangkatan. Sadayana pasti uningan pangpayuna anu nyalikan sawargan Allah teh iblis. Iblis teh pinterna luar biasa. Malah para malaikat ogenan eta teh diwurukanana ku iblis. Pan hanya kalau iblis boga ilmu nu diteanganana jah jeung riasah. Tawis iblis nu dipilarian jah jeung riasah hoream lamun manehna kaluluhuran ku batur. Di surga Allah ngadamel makhluk anyar Adam namina. Nalika Adam didamel cek Allah pasjudu li Adam wayahna maraneh nu aya di sawarga kudu sujud ka makhluk anyar anu meunang nyen aing Adam teh ngaranna pasajadu sarerea sujud illa iblis nu cung kedang teh sujud teh saha iblis
kunaon iblis pangna teu sujud nu tadi teh da asa aing boga ilmu, da asa aing luhur pangkat. Mata lamun jelema boga ilmu gogodana teh sok hoream kaluluhuran ku batur, da geus mengklaim bahwa dirina orang paling mulia sabab manehna boga ilmu. Tah ieu nu kaliru, nu boga ilmu weureu teh kulantaran ku ilmuna dipake neangan jah jeung riasah katut kamulyaan jeung kapangkatan. Aya nu ngagagalkeun nu boga ilmu teh ieu. Tungtungna iblis teh keheul ka Nabi Adam teh ti harita. Lamun aya nu keheul teu puguh-puguh ka batur gara-gara batur mulya eta teh disebutna hasud. Matak panyawit nupang payuna dosa, nupang payuna dipigawe ku iblis teh lain dosa takabur tapi dosa hasud. Inna awwala dzanbin ya'sillaha bihi syaiton al hasadu. Sanyana pangpayuna dosa nu dipigawe ku setan teh nyaeta dosa hasud. Kasaha hasudna iblis ka Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kabeh dienakeun panyakit hasud teh tepa ka Abu Jahal. Ari Abu Jahal teh gelar anyar da kunyah memeh nama eta teh Abul Hakam. Jelema pangpinterna di Mekah, jelema pangpinterna di Quraisy, pangna gelarna Abul Hakam. Malah Nabi asli nama Umar bin Hisham. Matak dina ilmu nahu aya nu disebut isim karim, isim kunyah jeung isim laqab. Tah Abu Jahal teh kunyah, ari isim karim nama nami asli nama Umar bin Hisham. Eta teh orang pintar, tapi digagalkeun pinterna gara-gara aya hasud dina hatena Abu Jahal. Kasaha Abu Jahal keheuleuh teu puguh-puguhna ka Kangjeng Nabi Muhammad. Cek Abu Jahal, aing jago kolot, aing pangpinterna di kota Mekah. Kuduna nu jadi nabi nu jadi rasul teh ulah Muhammad budak kamari, kuduna mah aing. Mata kabeh dienakeun panyakit hasud teh tepakna ka kiai. Kadang-kadang kiai asa manehna boga santri tapi santrina ngaluwihan manehanana hasud ka santri. Si eta aya kanyaho ge panti aing. Matak mung kaluluhuran panyawat keur jelema nu boga ilmu teh sakali deui nyaeta panyakit hasud. Eta hasud teh bahaya luar biasa. Ciri hasud mah gampang, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tatangga meuli motor datang peuting hese molor, osok aya nu kitu. Eta teh gara-gara panyawat naon hasud. Mata lamun urang boga ilmu teu cukup, kaancam keneh nu bararoga ilmu teh sukaro wareureuh. Sahanu teu weureuh illal amilin kajaba muamal kana ilmuna. Lamun abdi geus amal kana ilmu meureun aman abdi teh teu aja. Wal amiluna kulluhum maghruruna illal mukhlisin. Nu aramal kana ilmu ge loba keneh nu katipu. Illal mukhlisin kajaba jelema anu ari ikhlas. Lamun amal kana ilmu katipu keneh, cek nu nanya katipu kunaon, pasti eta pertanyaanana. Jawabanana katipu kurarasaan. Rasa nu mana nu nipu, rasa kuring boga amal. Sapoe sapeuting kuring salat 5 waktu, unggal waktu berjamaah. Cek ajengan sakali berjamaah ganjaranana 27, derwe dikalikeun 27 kali 5. Can dewek teh sok tahajud isuk-isuk daek duha, matak piraku dewek teu asup ka surga. Lamun amal nempo kuring boga pagawean jeung dianggap hebat pagawean kuring, tuluy ditetegenan eta amal sangkan kuring asup ka surga. Wayahna eta teh jelema nu katipu namina.
ujub teh eta teh mata ta'rif ujub teh ru'yatul a'mal wastilluha katingali kuring boga pagawean jeung dianggap hebat pagawean kuring mustahil kuring teh ka surga dan kuring teh sok salat 5 waktu bari unggal waktu berjamaah sakali berjamaah 27 ganjaran lamun hatena jelema nu salat berjamaah nempo manehna malah jadi tekad penempona aing boga amal jeung ditetegenan aing ka surga ku amal aing nu datang lain 27 ganjaran tapi nu datang 27 kali siksaan naudzubillahi min. Berarti lamun ngaran ujub ngaran ria ngaku kuring boga pagawean tuluy ngaran kuring boga pagawean dianggap hebat kuring tidak pagawean kuring hade tah lamun kuring geus hebat cek sorangan batur ge kudu nyebut hebat ke kuring matak naik tina ujub bugaeun lanceuk ngaranna ria ari ujub mah nganggap kuring hebat teu cukup kuring disebut hebat ku sorangan batur ge ka kuring kudu nyebut hebat lamun hayang disebut hebat ku batur gara-gara amal eta namina ria mata ujub jeung ria teh rairaka malah aya lanceuk nu pangkolotna ngaranna takabur nu takabur teh anu ngaku kuring boga gawe jeung nganggap hebat karena gawe sorangan tuluy manehanana hayang disebut hebat ku batur eta teh takabur ngaranna sifat iblis takabur teh moal dibere ambeuna surga ku Allah subhanahu boro-boro surgana ambeuna ge moal dipaparin gara-gara aya naon takabur lamun amal katipu gara-gara kuring ngaku boga amal cek tadi nu teu katipu teh nu ikhlas kanyahoan we da ari ikhlas mah pagawean hate lain pagawean lisan ieu mah balas hayang disebut ikhlas ku batur sodakohna jam 2 peuting dibikeun dianteurkeun ka nini-nini kunaon tah pangna jam 2 peuting ceuk hate ameh isukna si nini bebeja kata tangga yen dewek teh sodakohna ikhlas dan jam 2 peuting eueuh nu apaleun lamun ngarep-ngarep si nini isuk bebeja ka batur yen dewek sodakohna ikhlas eta lain ikhlas ria teh mata ruba madakhala alaika ria bisa jadi ria nyelenep asup kana hati anjeun min haitsun nasu layang zuru ilaika sanajan jalma-jalma teu lalajo kana amal anjeun mata urusan ikhlas jeung ria mah lain masalah katempo jeung teu katempo ku jelema da ujub jeung ria takabur katut ikhlas teh pagawean hate nu tadi nu disebutkeun katipu teh dina amal ngaku kuring boga amal berarti anu ikhlas mah teu ngaku kuring boga amal sanajan kuring salat teu ngaku ieu gawe kuring sanajan kuring puasa teu ngaku ieu gawe kuring balik tak kuring salat dibisakeun ku Allah balik tak kuring puasa dibisakeun ku Allah kuring munggah haji ge lain kuring nu bisa tapi kuring dibisakeun ku Gusti geuning boga tekad kadinya sabab dina hatena aya akidah wahdaniyat ari wahdaniyat teh pantilu aya wahdaniyat da aya wahdaniyat sifat aya wahdaniyat af'al ari maknana wahdaniyat af'al la fa'ila illallah eueuh nu boga gawe kajaba Gusti sanajan karasa keneh kuring boga pagawean hate mah tong nekadkeun gawe kuring salat lain kuring nu bisa tapi kuring salat dibisakeun ku Gusti oke cek ulama bil ikhlas ku ikhlas yan kasyifu hate ngartieun narima kabuka annal fa'ilah wa Allah sanyana nu boga pagawean lain kuring tapi nu boga pagawean Gusti kanyahoan we horeg jalema nu bari saeun ikhlas teh nu dina hatena heureun ku patekadan anu salamet yakni ku tekad ahli sunnah wal jamaah
mata tujuan orang datang karena pengajian teh diringkeskeun mah hoyong hasil ilmu anu manfaat. Nu kumaha ilmu manfaat? Ilmu diamalkeun bari ikhlas kitu ringkes nama. Lamun semet menang ilmu hungkul cek tadi loba nu weureu, lamun semet nepi kana amal loba keneh nu katipu. Anu teu katipu jeung nu teu weureu mah amal kana ilmuna bari naon? Ikhlas. Supaya orang bisa ikhlas maka nu diteleuman eueuh kecuali ilmu tauhid ameh kuring teu ngaku boga pagawean da urang mati bareto nepi ka ayeuna oge la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya teh kahartos teu kira-kira ngaji teh. Kieu nya rasiko ngaji di sisi jalan bari jeung loba nu nyuguhan mah teu pati didengikeun cigana. Laras kitu ibu-ibu. Dupi ieu pangaosan teh sejak mi'emut lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kumeemut lahirna Kangjeng Nabi urang teh otomatis ieu teh keur ngagungkeun Allah. Sakali deui kumeemut lahirna Kangjeng Nabi urang teh nuju ngagungkeun Gusti. Jalema nu ngagungkeun Allah dijanjikeun syafaatna Rasulullah. Sakali deui jalema anu ngagungkeun Gusti Allah eta jelema dijanjikeun pitulungna Gusti Allah. Nah butuh kitu kana pitulung kacida butuhna. Alam nu can kasampeur urang leuwih loba batan nunggeus. Nunggeus kaliwatan jeung ayeuna nemen tilu. Pertama alam nu katin cek urang teh alam arwah. Anu kadua alam batni patuangan ibu. Anu katilu ayeuna urang nuju caricing di alam naon? Dunia. Alam nu can kasorang hiji alam barzah, kadua alam ba'ats hudang ti barzah, katilu mahsyar. Di mahsyar nomor kaopat aya hisab, sabada hisab aya mizan, sabada mizan aya sirat, kakare kadituna surga jeung neraka. Sabada dihudangkeun di barzah, ku Allah jelema kabeh digiringkeun ka mahsyar. Ari mahsyar teh isi makan tina hasyaro, maknana tempat kumpul, tempat reunian jelema sa alam dunia. Tikawit Kangjeng Nabi Adam nepi ka poe kiamah sadayana kempel di mahsyar. Ku Nabi disipatan jelema karumpulna di mahsyar huffatun uryanun. Huffatun nyala leker, uryanun tataranya. Anu di mahsyar teh panasna puluhan kali lipat panasna ayeuna di alam dunia. 10 panas ge di alam dunia mah bisa ngiuhan kana jero imah. Kanya urang teh nyetelkeun kipas atawa ngahurungkeun AC. Ari di mahsyar mah isukan da eueuh iuh-iuh, teu aya aling-aling, bari tataranya teh nyeker ongkoh. Maka Aisyah kantos naros ka Gusti Rasul. Gusti Rasul upami jalmi di mahsyar tataranya mana teuing isina panginten. Kan tenan istri mah loba tutup keunana leuheung pamaget oratna teh kanya ditungkuk da ari awewe mah ditungkuk nu dihandap nu di luhur ngamai pan kitu. Mana teuing isina Gusti panginten abdi di mahsyar. Kumaha cek Nabi? Aisyah jalema nu aya di mahsyar boro-boro mikirkeun ka era kabeh ge bararingung bakal kumaha ieu nasibna da di mahsyar teh teu betah. Balas tebetah cicing di mahsyar loba jelema nu waca sing gorowok nyebutkeun Gusti kieu-kieu teuing mah geura-giru abdi ponis sawios abdi ka neraka oge. Marukanan asup kana neraka leuweung batan di mahsyar. Puguh dina neraka wa leuwih parah batan di mana? Di mahsyar. Eta teh balas ripuh cicing di mahsyar. Saha nu bakal meunang pitulung tadi mahsyar eueuh deui kecuali jelema nu ngagungkeun Gusti
yen anu nunang pitulung nu ngagungkeun Allah dalilna natrat sadaya pada paham, yakni dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoke jeung Nabi, man azzoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Tadi dalil yen nu ngagungkeun Allah bakal menang syafaatna Rasulullah. Yen nu ngagungkeun Allah bakal ditulungan ku Gusti. Syaratna man azzoma, jawabna kuntu syafi'an. Kuntu syafi'an teh pasti aing nyafaatan, pan kitu jeung Nabi. Kumaha ngalogatna? Man azzoma sahawae jelema na azzoma nu ngagungkeun Allah, nu ngadamel lahirna Nabi. Sanes ngagungkeun lahir Nabi, da lahir Nabi mah teu gaduheun agung. Anu gaduh agung mah hungkul Gusti, da lahir Nabi mah agung sote diagungkeun ku Gusti Allah. Jadi ulah salah ngagungkeun ka Allah, sabab engke nu bakal nulungan teh Allah. Pancena kuntu syafi'an, ayeuna wang hartian naon kitu ari syafaat. Syafaat teh pitulung Allah nu dikawasakeun ka Kangjeng. Jadi Nabi mah teu bogeun pitulung, nu bogeun pitulung mah Gusti. Tah nu rek meunang pitulung Allah teh nu ngagungkeun Allah. Geuning maf'ulna dina kalimah mah jiga maulidi. Naon atuh kepentingan aya maulidi di dinya? Margi urang moal biasa ngagungkeun Allah lamun teu aya lahirna Kangjeng. Jadi lahir Nabi teh jadi sabab. Jadi sabab urang tiasa ngagungkeun Allah. Buktosna memeh Nabi lahir teu aya nu ngagungkeun Allah. Patrahna ti Nabi Isa ka Kangjeng Nabi Muhammad teh ratusan tahun. Matak di Mekah teh lain ngagungkeun Allah, jelema teh ngagungkeun patung. Sanajan ibadahnya nghareup kana Ka'bah, tapi hatena lain ngagungkeun Allah. Ngagungkeun naon atuh? Ngagungkeun patung anu dijajarkeun dina sabudeureun Ka'bah, nu dipimpin ku patung Lata jeung Uzza teh. Mata kahade nu ngagungkeun Allah teh sababiah bisa ngagungkeun ka Allah kumargi aya lahirna Kangjeng. Urang moal bisa ngagungkeun Allah lamun Nabi teu lahir. Mata kahade lain rek nginget-nginget kana lahir Nabi da moal inget, toh urang teu ngalaman waktu Nabi lahir. Pasok inget kanu teu nyaho teh. Di mana-mana ge teu kabejahakeun inget balas teu nyaho. Di mana-mana ge inget mah balas nyaho. Urang moal matak ingat kana lahir Nabi sabab urang teu nyaho waktos lahirna Kangjeng. Jadi lahir Nabi teh eta teh jadi majaz mursal. Mimba biit lagi sababna lahir Nabi wa iradatil musabab, musababna lahirna agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi eta isina. Jadi peringatan Maulid Nabi teh hakikatna memperingati agama nu dibawa ku Kangjeng. Nalika agama dipigawe tah si eta pisahan anu ngagungkeun Allah. Jadi nu ngagungkeun Allah teh jelema nu migawe agama. Ari urang nyahona kana agama min Rasulillah ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah jalma nu ngagungkeun Allah tawis dina manahna mahabbah ka Allah dijanjikeun sanajan dosana loba dihampura dosana ku Allah. Pokoke Allah nyangeun dina Al-Qur'an, kul in kuntum tuhibbunallah. Bejakeun ku anjeun Muhammad kasaha Gusti ka bebenguk Yahudi jeung Nasrani. Sabab ayat ieu asbab nuzulna gara-gara Yahudi jeung Nasrani ngaku jadi anak incu Allah, ngaku jadi kakasih Allah. Lungsur we ayat kul in kuntum tuhibbunallah. Bejakeun ku anjeun ka jalma-jalma anu ngaku anak incu Allah, ka jalma-jalma nu ngaku mahabbah ka Allah. Mun bener anjeun mahabbah ka Allah, fattabi'uni, maka carana anjeun kudu mutabaah, kudu nuturkeun ka Kangjeng Nabi. Nalika urang nuturkeun Kangjeng Nabi kakarek aya jawaban yuhibbukumullah, aranjeun bakal dipika cinta ku Gusti
nalika jelema diridhoan ku Allah sanajan lakuna tukang maksiat tapi lamun Allah ridho teu madarat maksiatna. Tuluy na ayat wa yaghfir lakum dzunubakum, dihampura dosana ku Allah. Mata ku maksiat lamun Allah ridho kanu maksiat moal madarat. Sabalikna taat lamun Allah benci ka jelema nu taat keheuleuh kanu taat moal manfaat. Sekali deui maksiat teu aya madaratna lamun nu maksiat diridhoan ku Allah. Nah aya nu maksiat diridhoan ku Allah aya kacida, yakni nu maksiat nyumponan kana hakna maksiat. Naon kitu hakna maksiat? Tobat. At-taib kaman ladan balah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dina Quran teu aya ayat innallaha yuhibbul ladzina la yuznibun, teu aya. Allah mikaresep mikanyaah ka jalma-jalma nu teu pernah dosa. Teu aya ayat eta. Aya oge Allah mikanyaah ka jalma nu tobat tina dosa. Da jelema mah cek tadi oge boga potensi pikeun dosa, buktosna aya syahwat, lahum syahwatun wa aklun. Di jelema aya syahwat jeung aya akal. Mata jelema bagja mah salaresna jelema nu dihampura dosa, eta nu bagja. Saha nu dihampura dosa? Nu dipika cinta, nu diridhoan ku Allah. Nah saha nu diridhoan ku Allah? Nu mutabaah ka Rasulullah. Saha nu mutabaah ka Rasulullah? Nu mahabbah, nu hatena resep ka Gusti. Tah kitu. Ngan ari syarat resep teh kudu nyaho. Teu kabejakeun aya jelema resep balas teu nyaho, osok resep kanu teu nyaho. Ih cenah abdi mah meuni resep ka saha? Duh kada teu nyaho. Moal matak di mana-mana ge resep mah kana nu mun urang kudu resep ka Allah, otomatis urang kudu nyaho, kudu terang ka Gusti. Matak nyaho ka Allah teh diwajibkeun. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pangheulana anu wajib ka jelema nyaho ka Allah. Nyaho ka Allah teh bistiqon sin istifal tuluh kana mana tolab aya tolabul yakin sing nepi ka yakin nyaho ka Allah teh. Lain nyaho ka Allah nuturkeun batur da Allah teh lain alif lam lam ha. Eta mah jenengan bisi aya ahli thariqah zikir la ilaha illallah katingali cenah lapat Allah ngaburicak dina hate ta eta cenah Allah teh musyrik kana ngaran. Ibu-ibu di jalan manggih kertas, dina kertas aya aranan teh jahit. Pertanyaanna ari mang jahit teh eta tulisan dina kertas pan lain. Iya dina botol naon namina cai sanes, tapi ku pribados ditulis C-A-I baca jadi naon eta teh cai lain tulisan teh sanes kahade. Mata loba jelema ari ka Allah nekatkeun ayat tapi ka Allah na ge teu nyaho, mata teu pernah mangihan Gusti padahal wajib urang nyaho ka Allah. Mun urang kudu nyaho ka Allah ka mana jalanna? Bima ripati sifatihi ka nyahokeun pirang-pirang sifatna Gusti. Mata urang teh wajib nyaho kana sifatna Allah. Nu sok disebut aqaidul iman 20 anu wajib, wujud, kidam, bako, katalar. Ulah atuh peda katalar kahade. Ulumut tauhid laisat ulumal hafadhah, ilmu tauhid malin ilmu tatalaran, walakinna ulumat tauhid ulumuz zauqiyah, ilmu tauhid ma ilmu rasa. Nu ngarasakeun kana tauhid teh akal goriji anu nyaho ka Allah na ngaliwatan dalil. Mun ibu ka Allah nyebut ayat kudu paham kana makna ayat. Ari wujud teh pan bahasa Arab, bahasa Sundana aya, naon ari hartina aya. Mun ibu ka Allah nyebut aya, ka sorangan nyebut aya, teu bisa ngabedakeun aya Allah jeung aya sorangan. Berarti iman ka Allah teh taklid ngaranna. Supaya orang paham karena ayana Allah, maka sabada wujud di atapan ku sifat kidam, sabada wujud di atapan ku sifat bako. Jeung santri atapna kidam jeung bako karena sifat wujud,
disebutkeun atpul khos alal am, ngatapkeun khusus kana nu umum. Geus kaumuman ku bahasa wujud, naon kidam jeung bako, naon kitu manana kidam heubeul sanes. Heubeul mah persamaan bahasa, sinonim kata lafad mutarodif. Kidamun bahasa Arab, heubeul bahasa Sunda. Nya atuh naon ari maknana kidam? Adamul awwaliyah, maknana kidam aya eueuh mimitina. Mantap bisa we ngabedakeun. Mun ibu ka Allah nyebutkeun aya, terang we ayeuna mah ayana Allah mah eueuh mimi. Mata kidam kajumlahkeun kana sifat salbiyah. Naon salbiyah teh? Nyabut kana pertanyaan nu teu pantes ditanyakeun ka Allah. Pertanyaan nu mana nu teu pantes ditanyakeun ka Allah? Ti iraha ayana Allah, teu sah nanya kitu ka Allah. Da Allah mah ayana ge eueuh mimi. Mata disebut wujud azali. Ari wujud azali teh ayana eueuh mimitina. Anu kadua bako, naon bako? Adamul akhiriyah, aya Allah eueuh tungtungna. Ari urang mah pan aya mimitina, aya tung. Naon mimitina aya urang? Eueuh. Naon tungtungna aya urang? Eueuh deui. Matak ayana urang mah dihimpit ku dua eueuh. Nu ayana antara dua eueuh eta teh eueuh teh al wujudu baina adamaini adamu mahdin. Nu ayana antara dua eueuh teh urang teh. Mata wujuduna ka adamina ayana urang teh sarua jeung eueuhna urang. Nu boga aya mah Allah hungkul. Lamun lian Allah ngabogaan aya berarti moal aya sifat mukhalafah. Kapan di Allah teh aya sifat mukhalafatul lil hawadis. Beda Allah jeung sakabeh anu anyar. Ari ngaran beda lawan aya jeung eueuh. Allah aya lian ti Allah manaon eueuh. Atuh lian Allah mah lain aya. Mun arek ge disebutkeun diayakeun. Lamun ayana diayakeun kawasa Allah ngeuweuhkeun kanu diayakeun. Tah eta kepentingan ngaji aqaid. Cenah abdi mah teu ngarti kitu ngaji teh. Da anger nempo aya teh aya we hungkul gitu. Teu paham ayana Allah jiga kumaha. Kapan Allah teh aya? Urang ka sawah teu mangih Allah, ka kebon teu mangih Allah, ka masjid teu mangih Allah. Kunaon Allah teu kapanggih engko aya teu diteangan tuh dah. Naon neangan Allah socanu ieu moal mangihan socanu ieu. Da Allah mah wujudna lain wujud hisi, tapi wujud Allah wujud akli. Lamun hayang mangihan Allah poke cek Nabi man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jalema nu geus nyaho ka dirina aropa, jawabna lain ku fi'il mudhari, lain ku ya'rifu, tapi ku aropa. Maknana tahakukil wuku pasti. Jalema mun bener geus nyaho ka diri, pasti eta jelema pasti eta jelema nyaho ka Gusti. Mun urang can nyaho ka Allah, otomatis urang teh tidak tahu diri. Jadi jelema nu tidak tahu diri teh jelema nu teu nyaho ka Gusti. Dan nu nyaho ka diri mah pasti nyaho ka Allah. Menyak cenah teh nyaho ka diri pan abdi ngaca ge katempo ieu teh diri abdi. Sanes nyaho ka diri kitu. Lamun hoyong nyaho ka diri pope cek ulama pangzur ila nafsika. Mun anjeun hayang nyaho ka diri tingali diri anjeun. Ngan ningalina lain ku mata kepala, ningalina ku mata hate. Nempo ku mata hate ngaranna tafakur. Mun anjeun hayang nyaho Allah ngaliwatan diri anjeun atuh tafakuran diri anjeun. Kumaha napakuranana? Diri urang memeh aya eueuh heula pan kitu. Mun tadina eueuh ayeuna aya tajid bihi sonan, bakal nemukeun anjeun yen anjeun teh ieu teh dadamelan. Mun anjeun dadamelan pasti aya nu ngadamel. Saha nu ngadamel anjeun ka alam dunia? Inung jeung bapa sanes. Inung jeung bapa teu jadi sabab anu napakan karena ayana budak. Da budak mah lain tapak gawe inung jeung bapana. Mun budak meunang nyeun inung jeung bapa ulah aya budak teu inungan teu bapaan. Aya budak teu inungan teu bapaan.
sanes yatim piatu kada ieu mah bener-bener teu bogan indung teu bogan bapa. Saha nu teu indung nu teu bapa? Nabiyuna Adam alaihis, saha abahna Nabi Adam, saha emihna Nabi Adam. Mun bener budak meunang nyieun indung jeung bapa ulah aya budak teu indungan. Saha budak teu indungan? Siti Hawa alaihas salam. Menang nyieun ku Allah tina tulang iga belah kenca Nabi Adam. Mun bener budak menang nyieun indung jeung bapa ulah aya budak teu bapaan. Aya budak teu bapaan? Saha? Nabi Isa alaihis cerewet teuing budak teu bapaan mah loba di Bandung oge. Lain teu bapaan eta mah teu puguh bapana. Ari Siti Maryam mah gaduh Nabi Isa teu antel-antel acan jeung ngaran lalaki. Lain teu boga salaki antel ge jeung lalaki hanteu. Ciri budak ayana ka alam dunia lain tapak gawe indung jeung bapa, tapi budak ayana ka alam dunia didamel ku Gusti kahartos beureusan. Tah akal teh nepi kadinya tukang dagang meunang untung dina dagang tadina eueuh heula, mun tadina eueuh ayeuna aya tajid bihisonan bakal nemukeun anjeun yen untung teh dadamelan. Mun untung dadamelan pasti aya nu ngadamel. Akal teh kadinya leumpangna teh pasti aya nu ngadamel. Nah, saha nu ngadamel untung? Dagangan ngadamel untung sanes. Pinterna aing anu dagang meunyeun untung teh lain. Mun ibu jeung bapa nekadkeun untung tapak dagang, nekadkeun untung tapak pinter aing dina dagang, wayahna tekad kitu geus ti heula ku jelema anu ngaranna Mang Korun. Korun boga patekadan manehna beunghar, ladang pinter dagang, ladang pinter usaha, ladang pinter buburu. Innama utituhu ala ilmin indi, ceuk si Korun pangna aing dibere beunghar sabab aingna pinter dagang. Lamun nekadkeun aya nu mere untung lian Allah, lain tekad ahli sunnah, tapi nu kitu kalebetkeun tekad qadariyah. Na'udzubillahi min. Atuh nu nyeun untung teh Allah sumuhun, atuh cenah ari nu nyeun untung Allah mangurus dagangkeun we kumaha Allah. Eta mah tekad jurig jabariyah, eta mah urang mah ahli sunnah wal adat, wajib dihormat ngan haram ditekadkeun. Mun ceuk adat hayang boga untung kudu dagang we, ulah soteh hate nekadkeun untung tapak neme tekadna salimah, yakni tekad ahlus sunnah wal jamaah. Mata pok geningannya dina kitab Tijan mah dalil Allah aya wujudu hadhil makhluqati, aya na ieu sakabeh makhluk. Loba jelema nu katalar kana dalil tapi teu pernah mangihan ayana Allah. Padahal ayana makhluk teh kepentinganana sina nuduhkeun kana ayana Gusti. Menyah atuh urang teh katuduhkeun sabaraha juta pasang mata nempo kana rupa, tapi rupa nu katempo ku soca teu nganterkeun hate nyaho ka Allah. Sabaraha juta pasang telinga ngupingkeun kana sora, tapi sora nu ka kuping ku cepil teu nganterkeun hate makrifat ka Gusti. Padahal makhluk didamel kepentinganana wujudu hadil makhlukot teh ameh nuduhkeun dalun ala wujudillah. Maka cek tadi lain talaheun ilmu tauhid. Santri masantri 15 tahun bisa maca kitab tauhid, balik jadi ajengan jamaah loba. Santri narea rarasaan teh beres da bisa nerangkeun tauhid. Sanes eta kepentingan ngaji tauhid mah. Tapi keur soca ningali kana rupa teu cicing dina rupa nu katempo ku soca dijadikeun dalil kana ayana nu ngadamel rupa. Pokoke cek Nabi tafakkaru fi khalqillah. Rupa teh pan meunang nyieun Allah, sok atuh pikiran ku anjeun, ameh anjeun nyaho ka Gusti. Ari teh ditapakuran sanajan soca nempo rupa ge moal nyaho Allah, sadengkeun nyaho Allah cek tadi wajib. Lamun soca cicingna dina rupa hate teu leumpang nepi ka nyaho ka Allah, wayahna nu kitu disebutna katipu ku rupa. Dunya zahiruha ghirratun, dunya teh lahiriahna tipuan, wa batinuha ibratun, batina dunya pelajaran. Di mana-mana ge pelajaran ngadatangkeun ilmu, pelajaran ngadatangkeun ilmu teh lamun di pikiran.
Oh cek Nabi, khalaqallahu ad-dunya lil ibrah la lil imarah. Allah ngademel dunia supaya jadi pelajaran, lain ke raramean. Dan usok raramean mah socan nepo kana rupa, resep kana rupa, rame di dunia. Cepil nguping kana sora, resep kana sora, rame di dunia. Padahal cek Nabi, dunia dijieun ku Allah teh ame jadi pelajaran. Ai pelajaran ngadatangkeun ilmu lamun di pikiran. Anak kurang disakolahkeun, di sekolah aya pelajaran matematika, ngan anak kurang di sekolah gawena HS, bisa moal kira-kira moal da teu mikir, bisa sote lamun mikir. Allah ngadamel dunia, urang aya jalan hatenya ho ka Allah sote lamun ditafakuran. Cenah ieu mah buat teuing lain keur urang gitu. Keur urang gitu Pak. Geuning cenah hese dauh nu babahari gitu. Da moal bisa mata ulah itimad kana kamampuan diri, ma tawaqqafa matlabun anta tolibuhu binafsika. Tidak ada yang mudah sesuatu yang Anda cari jika meminta tolong terhadap diri sendiri. Moal aya perkara nu gampang nu ditengan ku anjeun, lamun minta tulung ka sorangan, mana kemampuan sorangan, pan sorangan malah haula wala quwata illa wa ma tayassar matlabun wa ma takassar matlabun anta tolibuhu bi rabbika. Punten Pak, ma tawaqqafa matlabun anta tolibuhu bi rabbika wa ma tayassar matlabun anta tolibuhu bi nafsika. Gitu. Eueuh nu hese perkara lamun anjeun minta tulung ka Allah, sabalikna eueuh nu babari perkara nu diteangan lamun anjeun minta tulung ka sorangan. Lamun minta tulung ka Allah, da Allah nu ngabesakeun lain tetegenan kana kemampuan diri. Ari Allah kasipatan kudrat jeung irodat. Kudrat irodatna Allah teu heseun ngagampangkeun anu sulit jeung teu heseun nyulitkeun anu gampang. Teh gitu. Mata mun urang ngaji kena-kena teu kaharti nyebutkeun lain keur urang pakodis jaza kudratan ilahiyatan sarua jeung nganggap apes ka Allah nu kasipatan kudrat jeung iroda. Ulah itimad kana diri. Ieu mah kena-kena ngaji teu kaharti lain keur urang. Ari kamari Agustus osok aya main rebutan. Osoknya aya di luhur teh hadiahna da teu pati alusna capi teh. Tapi di jelema teh hayang we ditaekan. Geus tereh nepi da dioliannya make leuleueur di Bandung ku panitia ti handap gebruk teh tulus meunang salah capi ti bebeut. Teu kapok da naik deui, sugan geus ti bebeut menyebutkeun lain keur urang dah teu. Naik deui we. Kunaon ari urang ngaji ilmu kamaripatan nyebutkeun lain keur urang. Malah di lemur pribados mah lain main rebutan gorewal ge aya. Apa gorewal urang dia aya awi geningnya dipalangkeun luhureun balong sanes make tambang awing-awingan kudu dilempangan kakarek 2 lengkah gejebur sami di tengah-tengah ge aya hadiah paling mahal hadiahna seral capit da teu kapokeun salengkah 2 lengkah gejebur ti beubeutpan kana balong leuheung muragna kana balong ieu palebah muragna kana tengah-tengah awi palangka kananna pan leungit ciki kanyu teu kapokeun jelema leungit siki kayu tah henteu butuh ku hadiah. Menyang ngaji ilmu kamaripatan teu butuh, padahal ku Allah dijanjikeun yuhibbukumullah. Ari ngaku ka Allah resep, ari ka Allah teu nyaho mustahil aya jelema resep kalau teu nyaho. Padahal nu nganterkeun urang nyaho ka Allah teh sabundeureun urang diri urang nyalira soca awas dalil nuduhkeun kana ayana Allah nu ngadamel awas dina soca. Cepil nguping dalil anu nuduhkeun kana ayana Allah anu ngadamel nguping kana cepil sadaya naugena ieu teh damel Gusti Allah. Aya rambiang-rambiang kahartos meusan mah kira-kira itu. Hadirin kaum muslimin anu mulya, salajengna ngabuktoskeun urang mahabbah ka Allah teh cek tadi mun bener urang nyaho ka Allah kudu nyaho kana aturan Allah. Ari aturan Allah bisa ditanyahokeun lamun urang datang kana tempat ngaji dan nu ngabejakeun aturan Allah teh Nabi.
ngan guru ka Nabi mah bisa da geus eueuh di kieuna. Maka Nabi ngaguruanna baheula ka sahabat ka tabiin, ti tabiin ka atba'ut tabiin, tuluy we nepi ka keun ka handap. Pribados teu lami teuing ieu teh. Raskeun. Maka kurang mah teu ngaguru langsung ka Nabi ka saha atuh ka ajengan. Ajengan urang ngaguru ka guruna nepi we ka dituna mah ka Nabi kitu ringkasna carita. Kare kumaha bisa mutabaah ka Rasulullah lamun urang teu apal kana aturan Gusti. Ari mutabaah teh nuturkeun, ari urang bisa nuturkeun lamun aya cacaan. Rek bisa nuturkeun kumaha lamun eueuh cacaan dina hate. Nu dilempangan ku Nabi jalan teh tilu. Ta urang teh butuh cacaan dina jalan anu tilu, ta ieu eusina pat tabiuni. Mana jalan anu tilu teh poke geuningan saur Syekh Zainuddin dina kitab Hidayatul Azkiyah, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun pasma laha ma'musila. Inna tariqa sayana jalan al musila ilallah anu ngadugikeun urang kana ridhona Allah. Jalan eta teh nu dilempangan ku Kangjeng Nabi. Urang hayang menang ridhona Allah kudu nuturkeun Kangjeng. Aku daek teu daek lamun kudu nuturkeun Kangjeng Nabi lempangan jalan anu tilu. Mana jalan anu tilu? Kahiji jalan syariat, kadua jalan torekat, katilu jalan hakikat. Jadi nu tilu teh disebutna teh jalan. Ngan nu lempang dina jalan nu tilu teh beda-beda. Nu lempang dina jalan syariat ngaranna dhawahir jasad nu ieu. Jasad nu ieu lempang dina syariat bisi titajong kudu aya cacaan. Naon cacaanna? Ilmu fikih. Maka jasad nu ieu sok wudu, jasad nu ieu sok adus, jasad nu ieu sok netepang. Lamun urang teu ngaji ilmu fikih poe we moal katempo. Maka pantes ngaran ilmu teh cacaan, al ilmu nurun, ilmu teh cacaan. Nyaangan hate ameh nyaho wudu, ameh nyaho adus, ameh nyaho salat. Eta di sini teh. Nepi ka kumaha talempang ngadohir urang dina syariat, nepi ka takwa, tobat, istiqomah, ta eta udagan dina syariat. Lamun urang lempang dina syariat teu make ilmu loba nu titajong, titajong wuduna, titajong adusna, titajong salatna. Sanajan akur pagaweanana moal sarua kualitasna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata dina fikih teh dibahasna opat rupi: ubudiyah, muamalah, munakahah sareng jinayah. Mun urang teu ngaji ilmu fikih rek kumaha ubudiyah urang, rek kumaha salat puasa munggah haji, rek kumaha urang ngalaksanakeun zakat lamun urang teu paham kana ilmuna. Kadua hiji eta. Kadua jalan nu kedah di lempangan panuturkeun Nabi. Nabi lempang kadinya urang ge wajib lempang kadinya. Ngaranna teh jalan torekat. Torekat teh jalan. Inna tariqa hiji syariatun. Ieu nu nyanggung teh Syekh Zainuddin awal mah. Pan Zainuddin teh aya dua. Hiji Zainuddin awal disebutna teh, kadua Zainuddin tsani. Nisbatna teh aki jeung incu. Zainuddin awal ngarang kitab Hidayatul Azkiyah nu disyarahan ku Kifayatul Azkiyah. Zainuddin tsani nu ngarang kitab Fathul Muin. Zainuddin MZ teu ka amsen. Zainuddin awal jeung Zainuddin tsani.
Mata Zainuddin Tani mah ahli dina bidang fikih, akina mah ahli dina bidang tasawuf. Cek akina sepuh itu waliullah. Jalan menuju ridhona Allah nu kudu dilempangan ku urang tilu. Hiji syariat nu lempangna dohir nu ieu, ngan teu cukup dohir nu ieu lempang dina syariat. Da aya keneh jalan nu kedah dilempangan mana? Kadua jalan torekat. Naon kitu nu lempang dina torekat? Domair hate urang. Bisi hate titajong lempang dina torekat wajib kudu make cacaang. Pamarentah ge nyeun jalan sisina aya lampu merkuri. Allah ge nyeun jalan torekat make cacaang. Naon cacaangna? Ilmu tasawuf. Punten, di zaman Imam Ghazali seseueurna ahli fikih. Tapi cek Imam Ghazali teu sarieun ku Allah da teu ngaraji tasawuf. Ieu teh Pak, sejarah kieu teh jadi sabab ya kitab Ihya dikarang. Ihya Ulumuddin didamel ku Imam Ghazali namina Muhammad gitu. Muhammad ramana Muhammad gaduheun adi ngaranna Hamid gitu. Ari Al-Ghazali mah dua pendapat, anu nyebutkeun Ghazali teh nisbat kana ngaran kampungna, anu nyebutkeun Ghazali teh nisbat kana padengelan ramana, tukang tenun, jelema sangsara, jelema teu boga. Tapi budakna jadi imam, hebat tuh. Jelema teu boga ya. Cek Imam Ghazali, ulama zaman harita loba nu mahir dina ilmu syariat. Naon ilmu syariat kade lamun muping ilmu syariat eta teh majaz bil hadfi eusina mah ilmu fikih ameh dohir bisa leumpang dina syariat. Kitu eusina mah. Ilmu wudu, ilmu salat, ilmu adus jeung sajaba-jabana. Ilmu fikih itu deh. Kadua torekat. Naon ilmuna? Ilmu tasawuf. Ameh naon urang ngaji ilmu tasawuf ameh caang hate. Lamun caang hate insya Allah hate teh bakal lempang-lempangna nuturkeun Kangjeng. Maka target lempang dina torekat torekat kumana wae target teh hiji sidik bener tujuan hate. Sanajan nu dibacana hate tujuan hate salah mah goreng we. Urang maca zikir la ilaha illallah tapi tujuanana hayang beunghar goreng. Disebutna solihun fi syariat, hade dina syariat ngan pasidun fi torekat, pasid dina torekatna. Seueur jalmi nu maos suruh al-waqiah, waqiah dibaca malah di puasaan ngan hayang beunghar. Solihun fi syariat ngan pasid fi torekat, tujuanana kunaon lain ka Allah. Kapan cenah ceuk Nabi man qoro'al waqi'ata lam yusibu fakrun, jelema nu maca waqiah maka keunaan ku kokoro. Atuh dah salah maca waqiah nu katempo mobil mewah, imah mewah. Lain kitu, salah ngahartian hadis teh mah. Maksud Nabi mah man qoro'a al waqi'ata, jelema nu macakan al waqiah lam yusibu fakrun moal keuna kana hati jelema naon fakrun butuh kana dunia. Sabab waqiah teh nyaritakeun kiamat. Urang maca waqiah teh pan amal akhirat. Cek Nabi wa mali akhiratika ka annaka tamutu godan. Amal ke akhirat seolah-olah rek paeh isuk. Urang maca waqiah inget rek paeh isuk. Hayang namahan imah moal, hayang namahan mobil moal. Mata ngabalikeun fakta hadis Nabi. Keur jelema nu eueuh tauhid, nu eueuh tasawuf dina hatena. Mata pasid ubudiyahna sanajan nu dibacana alus tujuanana goreng mah jadi goreng. Dua katilu jalan nu didamel ku Allah teh jalan hakikat. Jalan hakikat. Mata pilih menak ilmu hakikat eta teh majad bil hadfi eusina mah ilmu tauhid ameh sir urang leumpang dina hakikat. Aisirun teh bahasa Arab, bahasa Sunda nama rahasia. Berarti eueuh nu nyaho kana eusi mana urang kajaba urang. As-sahibul bait adroku ma fi baitihi, nu boga imah leuwih nyaho aya naon di jero imahna, nu gaduh manah langkung muninga aya naon dina jero manahna. Tahsir urang ge sarua bisi titajong kana naon sir titajong kana kamusyrikan. Ameh teu titajong kana kamusyrikan kudu make cacaang leumpang dina jalan hakikat.
namunnya anganana ilmu tauhid. Ai tauhid teh nganunggalkeun Allah, sanajan urang dagang, sanajan urang bisnis, sanajan urang usaha kahade hasil lain tina ladang usaha dagang jeung tani nu ditatambi lain kabeh ge ti Gusti. Keun cek lisan mah ieu teh ladang dagang, ieu teh ladang tani ngan sirtong kapitnah ku eta neme namina ahlu sunnah wal pilih aya di tengah kan hakikatnya. Pansur Imam Syafi'i nyalira syariat bila hakikat atilah jelema ngajalankeun syariat tapi teu make hakikat atilah nonsen teu aya nilaian. Samulina jelema ninggalkeun syariat balas ngaku ngaleumpagan hakikat batilah komo eta masalah. Atuh nu bener mah dua-duana kudu diarah, aya ilmu pikeun tauhid urang, aya ilmu keur batin urang. Tah ieu eusina fattabi'uni, tuturkeun ucap Nabi syariat ngaranna fattabi'uni, tuturkeun laku Nabi tarekat jenenganna fattabi'uni, tuturkeun Nabi dina jalan hakikat eta teh sir teh anu leumpangna di dinya. Ilmuna fikih tasawuf tauhid mata ilmu nu tilu mah wajib ain diajina teh da kudu diamalkeun. Inna fardul ain minal ilmi salasatun, sanyana fardu ain tina ilmu teh kabehna aya tilu. Hiji ilmu fikih li islahi dzawahir keur mereskeun dzahir nu ieu, kadua ilmu tasawuf li islahi dhamair, anu katilu ilmu tauhid li islahi sarair. Tah ieu nu dina ayat fattabi'uni, tuturkeun kami cek Nabi, tuturkeun ucap kami, laku kami, tingkah kami, neme disebatna ahlus sunnah. Nuturkeun laku Nabi, tingkah Nabi, ucap sahabat disebatna wal jamaah. Mata ahlus sunnah wal jamaah teh nu nuturkeun Nabi jeung para sahabat. Tah gitu. Neme disebut ahli sunnah wal jamaah. Ieu mah pada ngaku cek NU asapa ahli sunnahna, Muhammadiyah asapa ahli sunnahna. Sanes mata ulama ahli tauhid mah kalebetkeun kana mujtahid hakikat Imam Sanusi ngamanan ahli sunnah teh nawwarallahu basairahum lam yaftatinu bi syai'in minal aqwan wa kusyifu bil haqiqah. Allahnya angan kana mata hatena teu kapitnah ku pirang-pirang nu diayakeun ku Allah wa kusyifu bil hakikat, dibukakeun kana hakikatna nu nyieun untung, dibukakeun kana hakikatna nu nyieun ningali dina soca, dibukakeun kana hakikatna nu nyieun nguping dina cepil, dan cepil nguping teh lain beunangna, da soca ningali teh lain beunangna, sadayana ge tapak damel Gusti Allah. Lamun jelema atas gitu name walana ayat yuhibbukumullah, dihampura dosana ku Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ulah bingung maksiat ngarasa diri hina jeung butuh kana rahmat Allah leuwih alus daripada jelema nu taat kena-kena santrina loba, jamaahna di mana-mana tapi ngarasa dirina mulia. Maksiatun aurasat dzillan waftiqaron, maksiat ngawaris rasa diri hina jeung butuh kana pangampura Allah, khairu min taatin, leuwih alus tinimbang taat, aurasat izzan wastikbaron, tapi ku taat da ngawaris rasa diri mulia, jeung asa diri panggedena kena-kena jadi kiai, kena-kena jadi ulama. Naudzubillahi min, mata tong putus asa jelema nu loba dosa, ditungtungan ayat wallahu ghafurur rahim. Ghafurun tuduh kana wajan paulun, maknana kathroh tadulu alal kathroh, tuduh kana makna loba. Allah teh lautan pangampura, mun dosa urang saperti budah lautan, gambaran pangampura Allah saperti cai lautan. Di mana-mana ge budah jeung cai mah loba keneh naon cai. Ameh urang teu putus asa ngengingkeun magfirahna sareng ridona Gusti Allah. Hadirin kaum muslimin anu mulia wirehna, sakitu we ureuyan teh pribados mugia aya mangpaatna. Upami diringkeskeun mati awal dugi ka akhir, horeng peringatan maulid Nabi teh majmur sal eusina mah emut kana agama nu dicana ku Nabi. Sabab ayana agama, sabab aya lahirna Kangjeng Nabi. Moal mah tak kurang migawe agama Islam,
lamun nabi nanti dilahirkan ku Allah. Sedangkan migawe agama anu dicanak ku Kangjeng Nabi ieu teh salah sawios urang ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala nu diharapkeun ngalaksanakeun pangaosan sapertoskeun kieu teh aya sanes. Muga-muga urang sadaya jaga di kiamah diangkan janten umatna Kangjeng Nabi dipaparin syafaatul uzma ku anjeunana ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten nu kasuhun utamina bilih seueur sasangem tiraos kana manah sadayana utamina para sepuh, para ajengan, para kiai ti pribados kasadayana nadahapunten nu saageng-agengna barade ngahapunten sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.